Sallallahu ala Muhammad. Wayadatul maridi jeung nu kaopatna ngalayad nu gering. Tah ieu sarua fadilatun. Diunggulkeun ieu ku aturan hukum syara. Tegasna boga diganjar ku ganjaran nu kacida loba, lobana kan sunat yadatul marid teh. Itu. Wati khadul wasiati jeung arinya ngalakna wasiat tinu eta geuring kade urang teh fungsi boga anu kasalahan atau anu bisi umur teh nepi ka misalkeun isuk atau pageto tak panyampaikeun kieu seumpamana teh eta hukumna fardhu malak wasiat di zaman nu geuring komo anu geus katingali rek misalkeun gitu wasiat ka urang teh eta wajib dilaksanakeun maka hukumna fardhu. Malah pidau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mahrubu man hurimal wasiyah. Jalma nu dihalangan teh pun eta jalma nu sok naon anu dihalangan ku narima wasiat tegasna ail mahrumu minas sawab. Jalma nu dihalangan tina boga ganja dan nu kumaha wal khairil adim jeung kahade anu kacida lobana man manaa minal wasiyah jalma nu sok nyegah-jegah kana wasiat. Komo abang balik ke komo mepohokeun nya misi di kawasiatan kalau misalkan di wasiatan teh jair atau anakna elingan kurang bisi pohon kade pan maneh teh kungsi di wasiatan ku bapa maneh teh maneh kudu eling kudu daek ngaji sanggeus bapa maneh mau komo gitu ieu mah nyegah-nyegah bodoh eta nu bahaya Rawi Ibnu Majah an Anas Kala ado Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqa wa syahadatin. Tuh. Jalma anu maot bari naon? Bari ala wasiyatin bari naon? Bari aya dina masrakeun wasiat heula memeh maot teh kadeja ulah poho ngaji. Kadeja ulah poho maneh sing nyaah kadudu sing nyaah kepada muslim lamun maneh mampu bantu. Boga duit mana tuh jieunkeun madrasah kok maneh budak maneh cenah ngaji maneh kudu ngaji wasiat nu hadap gitu mangka ieu jalma maotna aya dina perjalanan dina ridho Allah gitu maotna teh bahkan wasunatin maot aya dina pasunatan watu komot aya dina katakwaan bahkan wasyahadah maotna aya dina panyasian gitu bahkan wa mata magfuran lahu ta ieu nu hebatna mautna aya dina panghampura Gusti Allah mata wasiat. Mantak dawan Imam Ghazali mageuningnya mame beberangkatan kaluar ti imah dengan niatan teh wasiat. Kade bisi keur akang keur ini keluar atau kade mah atau kade jang ulah poho salat ulah poho ngaji. Tapi kan kudu teh. Eta wasiat. Pantenya umur mah. Nah, maka wasiat eta tah nu nyakalanya nu apa ieu teh. Tadi nalika jalma geletuk geus wasiat kitu maot tamata maotna aya dina perjalanan Gusti Allah aya dina ridho Allah bahkan wa mata magfuron lahu ieu maotna aya dina panghampura Gusti kacida agungna tah eta manu dimaksud dina ieu pidaus dina Utsman bin Affan kitu wal maqalatul asyirah an Ali radhiyallahu ta'ala wallahu a'lam.